Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati anwa'uha ari pirang-pirang warna na zakat eta kasirotun anu seueur. Paminha mangka eta tetep tina itu zakat zakatud dahabi ari zakatna emas wal fidoti sareng perak. Wahya sareng ari itu zakat eta wajibatun anu wajib hukumna alaman kajalma malaka anu ngamilik itu man isrina kana 20 miskolan tina arah-arah miskol minad dahabi tina emas al kholisi anu murni itu dahab au mi'ata dirhamin atawa kana 200 dirham minal fiddoti anu tetep tina perak al kholisoti anu murni itu fiddah. Wahala sareng manjing naon al haulu tepung tahun wahya sareng ari itu isrina eta fi milkihi tetep dina milikna itu man wa yukhraju sareng dikaluarkeun min dalika tina itu isrina naon rubu usrin saparapat tina 10 wa ma sareng ari perkara zada anu ngaleuwihan itu ma ala dalika kana itu isrina pabihi sabihi mangka eta ngitung-ngitung leuwihna itu ma wa minha sareng eta tetep tina itu kasiro zakatut tijaroti ari zakat harta dagangan. Wahya sareng ari itu zakatut tijaroh eta wajibatun anu wajib hukumna alaman kajalma ittajaro anu dagang itu man walau fisaiin sanajan kabuktosan itu tijarohna eta dina hiji perkara hakirin anu hina fatuqawamu mangka diharga-harga naon bidoatihi banda daganganana itu man inda akhiril hauli dina akhir tahun bima kalawan perkara usturiat anu dibeli itu bidoah bihi kalawan itu ma fa'in balagot mangka lamun tepi itu bidoah bihi kalawan itu tuqawam nisoban kana nisob zaka mangka zakat itu jalma hakana itu bidoah birub'il usri kalawan saparapat tina 10 min qimatiha tina hargana itu bidoah wa ila sareng lamun teu nisob pala zakata mangka henteu wajib zakat eta maujud fiha dina itu bidoah. Sumain malaka tuluy lamun ngamilik itu jalma malat tijaroti kana harta dagangan biainin nisobin kalawan datna nisob min dahabin anu tetep tina emas au fidotin atawa perak au bi aqalli atawa kunu leuwih saeutik min nisobin tina nisob wa fi milkihi sareng eta tetep dina milikna itu si jalma tamamuhu ari sampurna na itu hawal fa awalul hauli mangka ari kawitanana haul tepung taun eta min hina milkin nakdin tetep tina mimiti ngamilikna emas wa in malaka sareng lamun ngamilik itu jalma malaha kana hartana itu tijaroh bi urudin kalawan banda kinyatin anu bangsa simpenan au bidahabin atawa kana emas au fidotin atawa kana perak aqalla anu leuwih saeutik min nisobin tina nisob walaisa sareng teu aya fi milkihi eta tetep dina milikna itu jalma naon tamamuhu nyampurna keunana itu nisob pa awalul hauli mangka ari kawitanana tepung taun eta yaum bad'i tijaroti poenan mimiti dagang wa minha sareng eta tetep tina itu kasiroh zakatuz zuru'i ari zakat pepelakan wasamari sareng zakat na bubuahan fa zakatuz zuru'i mangka ari zakat na pepelakan eta wajibatun anu wajib hukumna fil quti dina kadaharan anu dialap kakuatan fakot ngan sakikituna kalhintotin sapertikeun gandum wal aruzi sareng beas wal adasi sareng kacang wa zakatus samari sareng ari zakatna bubuahan eta wajibatun anu wajib bisamari dina korma wa zabibi sareng anggur pakot ngan sakikituna wa tata'allaku sareng narima cumantel naon az-zakatu zakat bil hubbi kana sisikian idasan bala di mana-mana ngarangeui
itu hub, wastada sareng teas itu hub, wabisa mari sareng kana bubuahan, ida badaa di mana-mana dohir naon solahuha kamaslahatanana itu samar. Lakin la tukhroju tatapi na ulah dikaluarkeun min kulin tina saban-saban sahiji minha anu tetep tina itu nu kabeh, illa ida balago angin di mana-mana tepi itu kulun nisoban kana nisob ba'dal qot'i dina sabada di ala, watajpipi sareng garing, wataspiyati sareng ngabersihkeun, wanisobu kulin sareng ari nisobna saban-saban sahiji minha anu tetep tina itu nu kabeh, eta khomsu ausakin 5 ausak sopiyatin anu bersih. Sumain sukiat tuluy lamun dicebor itu kulun bila ta'abin kalawan henteu capek, zukiat mangka dizakatan itu kulun bil usri kalawan 1/10, kamilan kalawan anu sampurna. Wa in sukiat sareng lamun dicebor bita'abin kalawan aya capek, zukiat mangka dijakatan itu kulun binis bil usri kalawan 1/2 tina 1/10. Wa min hasareng eta tetep tina itu kasiroh zakatul fitri ari zakat fitrah, wahia sareng ari itu zakat fitrah eta wajibatun anu wajib hukumna alaman kajalma malaka anu ngamilik itu man sayaan kana hiji perkara, zaidan halna anu ngaleuwihan ala mu'natihi kana biaya na itu man, wa mu'nati nyalihi sareng biaya keluargana itu man, wa mamalikihi sareng abidna itu man, lailatal idi dina peutingan lebaran, wa yaumihi sareng dina poenan itu id, wa yukhriju sareng ngaluarkeun saha asah sujalma soan kana saso anapsihi tina dirina itu jalma, wasoan sareng kana sasoan kuliman tina saban-saban jalma yalzamu anu mistihu ka itu man, naon mu'natuhu ngabiayaanana itu man, minal muslimina anu tetep ti jalma anu Islam kabeh, walau kana sanajan kabuktosan itu man eta rodian anu nyusu, wayakunu sareng kabuktosanan as-so'u sak-so'na eta min ghalibi kuti ahlil baladi tetep tina kabiasaanana kadaharan anu sok dialap kakuatan di eta ahli negara, fi ghalibi sanati dina kabiasaanana dina satahun, wa qadruhu sareng ari ukuranana itu so eta arba'u hafanatin 4 pirang-pirang rawan, bikafi mu'tadilil kholqoti kalawan dampaleungeuna jalma anu meujeuhna dina dedeganana, wa waznuhu sareng ari timbanganana itu so eta khomsatu artolin 5 pirang-pirang kati, wasulusin sareng 1/3 biritli Bagdadin kalawan kati nagara Bagdad. Kitabus siyami artosna ari ieu kitab buat mertelakeun puasa, layajibu henteu wajib naon saumu Ramadana puasa dina bulan Ramadan, illa alal muslimi angin kajalma anu Islam, al baligi tur anu balig itu muslim, al akili tur anu berakal itu muslim, al qadiri tur anu mampu itu muslim, ala saumi kana puasa, at-tahiri tur anu suci, minal haidi tina haid, wan nipasi sareng tina nipas, wa idza tamma sareng di mana-mana sampurna naon as-sa'banu naon sa'banu bulan Sa'ban salasina kana 30 yauman tina arah-arah poe, au ro'a atawa ningali al hilala kana hilal saha adlun jalma anu adil, wasabata sareng tetep itu hilal indal qodi munggu hakim, wajaba mangka wajib naon as-saumu puasa, ala umumin nasi ka umumna manusia, fa ilam yasbut mangka lamun tetep itu hilal indahu munggu itu qodi, wajaba mangka wajib itu saum ala ro'yi ka jalma anu ningali kana hilal, wa alaman sareng wajib ka jalma sodako anu ngabenerkeun itu manhu kana itu ro'i, sodako anu ngabenerkeun itu manhu ka itu ro'i pakot ngan sakikituna. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji, wa surutu sihati saumi sareng ari pirang-pirang syarat sahna puasa,
eta sitatun aya genep al awalu ari anu kahijina eta al islamu islam wasani sareng ari anu kaduana eta atamiju hidang wasali susareng ari anu katiluna eta anniko bersih minal haidi tina heduan nipasi sareng tina nipas jami'an nahari dina sakabehna beurang warobi sareng ari anu kaopatna eta anniyatu niat watasihu sareng sah naon niatu siami tatawu'in niat puasa sunat qobla zawali dina samemeh lingsirna panon poe bisyartin kalawan syarat alla yata'ato kalawan tengalakonan itu jalma mubtiron kana anu ngabatalkeun kana puasa qoblaha dina samemehna itu niat wawuku'uha sareng ari tumibana itu niat filaili dina waktu peuting eta afdolu leuwih utama wayajibu sareng wajib siamil faridoti dina puasa anu dipardukeun naon ta'yinuhu nangtukeun itu siam wawuku niyatihi sareng nibakeun niatna itu siam fi juz'in dina hiji juz fi juz'in dina sajuj minal laili anu tetep tina peuting wal afdolu sareng ari anu leuwih utama eta wuku'uha tumibana itu niat fisulusil akhiri dina sapertilu anu akhir wal khomisu sareng ari anu kalima na eta al imsaku ngaker anil mubtiroti tina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana puasa kuliha tegesna sakabehna itu muftirot minal fajri timimiti bijil pajarat ilal gurubi nepi ka surupna panon poe wasadisu sareng ari anu kagenepna eta dukhulul wakti manjing waktu asupna waktu au wujudu sababi atawa ayana sabab bisaumil faridoti dina puasa fardu paslun wallahu alam bisawab.